kalian ikutin ini. Datang ke rumah. Nah, ini rumah aki-aki ya. Tuh. Nah, datang ya. Udah datang ke rumah aki-akinya. Tuh, dia manggil istri ya. Akan datang katanya ini. Gitu. Jadi cicing yang tarang we ya nyaina kumaha dongkapna ti bumi gitu. Pandai istuning ieu teh. Alhamdulillah taya nyaina dulur. Nah, pondok umur. Sia malobasan omong, sok turunkeun. Sok turunkeun, sok gawa turunkeun. Tah buka. Dia hampurannya bisa bau baso. Anu bebeja meuli baso lah dipambungkuskeun pamajikan ih. Ada angger. Astagfirullahaladzim sia geus teu inget ka pamajikan ari geus beak rek inget. Hati aing. Penduit larang bubur dipake meuli baso. Iya lurnya, deng, aki-aki masuk tara inget ke pamajikan nih baso teh ari geus beak bebeja. Panti maneh. Nah ti urang, aing teh ngaluarkeun duit. Ti karunya. Sia mah teh karunian ka pamajikan beureun hayangeun baso di imah. Alhamdulillah guys, begini ya, alhamdulillah jazakallahu khairan kasiron. Beres sudah dagang aki-akinya. Barakah selalu, amin amin ya rabbal alamin.